Oke guys, sini ya lagi beres-beres. Etanya nu baso ya. Nu baso geus diasukeun cat. Cat, kana arek. Lalu bating. Nah, sakitulah. Lalu bating lah. Kayak amun misalnya nu meulina geus loba kakarek pinuhan ya. Oh, siap lah. Semangatnya. Ya, semangat. Geus mandi can ya? Nya atuh enggeus we kieu mah. Kan geus ngesan deui urang teh. Da geus mah anu hideung-hideung. Ayeuna mah moal aya kumpul hideung da alus digareng di ku dunungan. Meuli dunungan ngatieun ka urang euy. Atuh. Urang sok hideung cenah karasaeun dagang kamari harideung. Meuli dunungan tuluy kompor anu alus Atuh. mun tibare teu dunungan cenah kaharep ku aing euy. Dunungan awewe ningan pokona mah nomor hijina mah bagian keuangan. Nah, gitu. Ya. Mata kamu ayeuna naon ngomong maneh, ulah cicing wae. Aing nyakal euy kamari. Henteu, kudu sina ngajaran heula dunungan awewe teh ngaladangan di dieu. Tempok komporna tah ayeuna mah karasaeun ku dunungan awewe teh. Jadi meuli kompor alus. Biru namanya. Ayeuna mah moal ada yang hideung-hideung ayeuna mah. Oke, mantap. Mantap pokona mah. Geus, gawe maning. Dunungan kahareup